nanti pamekararut gentra dipiriku genting dirkirut sarang uripna rapapang kena hati kenang pangkukat naat manawiskeun wujud rohani nawiskeun wujud rohani wujud rohani Sumangak kocap wonten ing swarga yang jagatnata nuju diparku ingkang Raka Pancidrada yang jagatnata nuju linggih dina amparan kasurbal putmana lagi lalang seprang bedana silebaran lan sarina Dewa pada nongkon Semar ya pada rawan lagi ya raga yang Girinata nuju di dekesanku ingkang Raka Pancidrada rajing alon Guniramanabda yang Girinata buku mas Kakang Panji Kakang katuran sasumping sambean Kakang Panji Allah dah Adi guru pembagi siapa jenenganku pun kakang ditampak kutangan anu dua kencak sarta katu disimpen dina pulunging hatiku melebering penggalih dicang-cang sapucuking rekma sadaya-daya adi guru sumangah iraka panjenengan adi guru
Kakang Banji kaula nungkula adi guru naon margina purba sampean parantos dongkap ka hareupeun kaula aya perlu naon Kakang Banji adi guru anu mawi pun Kakang dumuheus ka saera panjenengan teh aya sanes bade nguningakeun tina perkawis ieu gara-gara kawasana di muka muyag mayit wociugal agilamu widadari nandang gering para dewa nandang lara bebetetan sami alum kekembangan pada murag naon wae ubahanana anak adi Kakang Banji kula adi guru iya nu mawi ngeunakeun pangaribawa ka swarga lantaran aya hiji raja buta anu ngaran Naga Pracona ai parantos kitu naon pamaksudanana maksudna hayang ngalamar Supraba tah ku kitu natang tukulantaran itu teh buta rasaksa jadi ngayakeun pangaribawa ka sawarga pukituna ayeuna lamun aya utusanana anu ngaran Patih Detya Sekipu utusanana Naga Pracona sampean kedah enggal dadawuh ka para dewa supaya ulah bisa nepungan kaula kudu dihalangan ku para dewa tah kitu Kakang Banji janten maksudna si Naga Pracona teh bade ngalamar widadari Dewi Supraba ingilaras Kakang Banji namun kukituna ngutus Patih Detya Sekipu laras ayeuna pun Kakang kedah nepangan pala putra para dewa supaya si Patih Detya Sekipu ulah tiasa nepangan sampean kedah dihalangan laras Kakang Banji rampung dawa totas pamarta amit adi guru Ocap ieu para dewa Batara Sambo, Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu anu nujur magan sadayana para dewa ngantos Pancinrada teu antawis lami sasumpingna Pancinrada lajeng para dewa sadayana nyangakeun pembage ka Pancinrada katulan katarima kasih para dewa mangke Raden
gelar ajar yawat pada wiku yalinuku wiku nuku iya para dewa parantos sami ngabagiakeun ka Panjenrada lajeng wae Batara sambungan dika ieu wah katuan sasumping sampean katarima para dewa sadayana kuwa ditarima ditampak ku leungeun anu dua kenca sarta katuhu disimpen dina pulung ati ku mleber dina penggali dicang-cang sapucuk rambut hengge namun ku kituna Purwakangjung wa parantos sumping ka payunan pala putra badai aya kersat di malah naon wa sanyana kieu para dewa kulantaran ayeuna teh bakal aya hiji karaman sifatna anu ngaran Patih Detya Sekipu tah kituna eta Detya Sekipu teh bakal ngayakeun surat panglamar ngalamar Dewi Supraba kituna lamun hayang nepungan abang maneh Jagatnata kumaneh kudu dihalangan tong cenah bisa nempuh hubungan para dewa lantaran eta teh buta ari buta teh raksasa nyata barang kasar lantaran urang mah dewa sifatna barang lames para dewa hingge tah ayeuna awak maneh geus ngartinya wa moal aya di dieu wa baka nepangan deui ka ama maneh muga lumunur mimit ngrayang rana lawan muga lumunur mimit ngrayang rana lawan lagi aja ningalaga samungkurna Panjenrada tanda wislamip nyata prapta Detya Sekipu marka yawung wiswano yawanu pisan lawan marak wong wiswano yawanu pisan lajeng wae ieu ditaros ku Batara Sambu emutanana teh salah ieu anu datang teh raja pungawa ieu pungawa saha ngaran maneh jeung urang mana yang kaula teh ngaran Patih Detya Sekipu kaula ti nagara Giling Besi naon maksud maneh bade nyangakeun surat panglamar kanggo Kakangjing Eyang Jagatnata ieu Detya Sekipu kaula nungkul ya teu meunang maneh teu meunang idin bisa patebang sareng Kangjeng Rama balik lamun maneh teu daek balik maka dicangkalak di pelekudian ieu dewa sabalik lamun kaula teu dibere jalan ieu sawarga ku kaula bakal diawut-awut ieu para dewa hengge kapung wako bahaya lajeng wae Batara Sambu Batara Indra Batara Brahma daya anu kiatna ningan Patih Detya Sekipu katingaku Batara Bayu lajeng Batara Bayu ngedalakeun kesakten Barat Taliwawang rap-rapul mataliwawang aja Bayu lawan lagi ya rap-rapul mataliwawang aja pamupet Bayu ayo Rab tidak kepsinuku tunggal babahan catur dia catur haraning opat riangan-angan sir budi ciptasa paninga pangrungu pangucap pangambat ana ucap dudu diucap ana rungu dudu dirungu ana tinggal dudu ditinggal ana amet dudu diambat pak mati yang ada dudu mati sapisan mati metu kalawan tapas lir barat malam katrapan gedi sapanur tidur tan sapa minta tinakan keluar Barat Taliwawang Patih Detya Sekipu kasaut ka bawah barat mangke ragrag di nagara Giling Besi payunan Prabu Naga Bracona